Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Febriani Azhari di kelas 11 MIPA 4. Di dieu abdi bade medarkeun diantara anu judulna ngarojong atikan kanggo masa payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sadaya haturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumargi dina waktos ieu urang sadaya dipasihan kesehatan. Shalawat sareng salam urang sadaya haturkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo kaluargana dan rencangana kantos ka urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Saterasna simkuring ngahaturkeun nuhun kanggo Ibu Yeliza kumargi tos masihan waktos kanggo abdi ngabiantarakeun di payunan rencangan sadayana. Aa teteh ibu sadayana, judul ieu biantara teh nyaeta ngarojong atikan kanggo masa payun. Sateu acana urang kedah apal naon aya atikan teh. Atikan asal kecapna tina atik, anu hartina sarua jeung ngadidik atawa ngajaga. Ngadidik oge bisa disebut ngatik. Sapertos anu ku urang terang, tujuan pangna pamarentah ngawajibkeun ka sadaya warga negara wajib sakola 8 tahun nyaeta sangkan warga negara palinter. Bangsa bakal sejahtera mun masyarakatna palinter. Lamun masyarakat Indonesia na barodo, bangsa Indonesia moal bisa ngudag kamajuan negara saja. Atikan teh penting pisan kanggo arurang. Ayeuna urang jadi murid aya terajin mah bade kumaha. Masa payun arurang teh aya di tangan urang sorangan. Masa payun bangsa urang teh aya di pundak urang sorangan. Elmu anu dipalin ku urang ti keur leutik lamun teu diangge kanggo naon. Jadikeun masa ayeuna pangalaman kanggo masa payun. Ku kituna urang sadaya kudu gawe bareng ngalaksanakeun program diajar ieu. Sangkan menang hasil anu nyugemakeun. Sakitu anu tiasa didugikeun ku simkuring, hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan nu teu merenah. Hatur nuhun kanu sadaya parhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.